tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang, asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula, hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki, cek aki-aki teh ulah kitu, sebab dunia lain Indonesia doang, kerajaan lain di Indonesia hungkul, besi hayang nyaho nu gagah ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu leus eueuh aki-aki, nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali.